Pange sekar mekar galike pantile si pandanarum si pandana gentur kang tinutur gentra kang sinarita ngawiyosaken kawontenan kampung Tumaritis nyatana di bumi Astra Jingga ijem sareng sakola warga nuju aya dina kabungahan alatan beunghar ngadadak beunghar ngadadak sapa medalipun ijem anu sagala dipake rab-rab rib-rib abong kena geus jadi jalma beunghar ngadadak mata suweng oge salah nerapkeun kadang-kadang dina mun-munan ditunakna eta suweng jeung kongkoro
kujangjangna manusia hirup ku akal hari muning hibar kunaonana gaang hibar sarua kujangjangna jangan tuh apa manuki berkujang jangna jama hirup ku akana jama hirup ku akana jama hirup ku akana aing bisaan euy duh erek mah jadi dalang aing jadi dalang sagedeung dege aing geus bisa kakawen ngan teu nyaho kata-kata basa Jawi basa Kawi cak aing heeh milu beda jakarama ge kitu punten nog eta we di imah aing ngaku aing jadi dalang ai piala euy radang gapleh bari jeung saer teh bokor oge paragi nyeupah aing wadah sipaheun para bahaya si horengnya loba duit loba harta kekayaan teh salah-salah kolot baheula duit teh dal wau teh naon dunya watak takabur eta we dewek ayeuna saprak beunghar deuleu saprak beunghar aing mah kejeung aduh pindah adat pindah pilumpangan mulai minuman keras anu tara pisan bari teu mah lok beak dua drum aing minuman keras teh aduh aing mabok rokok eta Bandung Kawung si Ijam nepi ka diteulem-teulem kana jero sumur ku aing keur mabok untung si Ijam teh atuh da tadi napan anak lauk si Ijam kuatan saya teh mah diteleumkeun oge mimiti aing papanggih jeung si Ijam teh baheula keur dijibir ku keuyeub aduh keur jejerita aduh ampun aing meni anteng aing geus ngomongkeun sang istri teh. Jam aing teh mah. Ngomongkeun sang suami nya jam. Alah, ijam. Kema euy ieu calana teh genti. Kunaon? Tong pangsi wae cara batur nih. Da urang oge. Ai geus beunghar kieu mah da urang oge hayang gonta-ganti pakaian, hayang sagala dipake. Nya tah kitu entong ku rok wae engke mah genti. Nya moal urang oge rek make calana pegi. Calana pegi teh naon? Ing batur geuning sok mararak. Begi. Calana bopi. Calana bopi cing kadekeun tuh itu bombat teh. Tah itu dari eta meni teu eureun-eureun sudah kana batuk teh. Sudah kumaha mun da penyakit dadatangan penyakit mah aja da bombat. Taku ieu taku bombat cenah oge. Batuk alergi teh. Jadi mati nih segala rupa batuk teh nya bisa diubaran ku eta nih. Nya mati ieu mah eueuh di pangmanjurna. Nya eta lain irung ngucur di sing eta ceprokol karekeun. Prokol aya merokol. Lain merongkol, prokol gitu. Rese urang ada tulisan. Ada bisa misahkeun heung tulisan kita bisa salah nyokot bombat mah obat batuk. Tak ieu prokol mah obat emplu. Ngarti teu? Henteu. Bodoh. Dan aya teu aing nu ngartina sorangan. Nyaho nu ngarti sorangan nya indung mah sorangan. Itu kuda geus mandian. Kuda anu mana kuda udah budung. Gitik abahnya. Ampun. Apaan kuda teh paragi ngeretek Mang Naum. Ain jang Naum geus setor ngeretekna can. Can 2 poe tak kamari can setor.
Nunggak kene. Sok sabaraha teh setorna sapoe teh? Geningan tara gede manehna mah. Sok sabaraha? Saeutik sapoe teh sekali setor teh 2 juta geuning. Heukeuh bae lumayan sakitu oge. Nya. Teu kos ieu, teu kos Pak Haji Sari. Sekali setor manehna mah. An 100. Kedua aya tuh. Aduh ampun. Jeung ieu duh batu deui dina ieu. Kencing batu. Kitu ka. Ka Pak Haji Aron pang bedeakeun deui kitu ka Pak Haji Aron si mencek di itu Garut. Samarang. Elah mentak kiri kitu kuring. Ampun jeung jeung itu sia lomari teh itu beungeut na cenah ka hareup imader di katukangkeun. Oh nya sok atuh pajang-pajangkeun ku akang kadinya teundeunnan tapajangan kosong keneh geuning. Kosong kene da dibalikeun da nu ti hareup kadeuleuna mah. Eta coet pang nendeunkeun ih kalau mari coet. Coba eta coet itu na dina lomari sia mana balagug teh kabina-bina teuing era ku batur pacarkeun we beunghar ngadadak keur mah heueuh. Coba eta suweng. Nah, sia teh sabelah buyan gayun sabelah naplok. Ampun jeung nanaonna nya teh jem. Oh nya dubuh hari ieu tukang jadi ih loba teh ngomongkeun. Heeh. Bada-bada urang behin age. Bener cenah naon lah. Arek aral ge urang make. Wayahna itu puncit munding hayang dahar ayeuna. Tong di eta wae Kang munding teh entong di angeun wae lah. Di kumaha tuh? Urang kulub we atuh ini. Ai alusna mah tong dipencit heula kulub hirup-hirup. Nya dina panci. Nya Bararosan kuda lah anu kudung-kudung muncit munding wae. terus Oh mendingan oge yo kadaharan mah atuh nu kumaha we nu aneh atuh lah. nah ai daging munding hirup di kulub teh aneh gitu. Tuh. Pais arawana. Pais arawana. Bararosan nu karari itu lauk arawana dina akuarium nya. Eta naon ngadon dipeupuskeun akuarium teh naon maksudna mana teh? Anu mana? Itu akuarium. Udah eta geuningan guguruyuhan kitu eta. Naon sih? Lauk arawana teh disebutna teh. Oh eta teh. Heeh. Oh anu eta teh arawana. Oh jadi pangmarabankeun ku cikur para berapa teh. Lauk arawana teh. Nya. Tadina rek di eta Kang rek diangeun. Mur entong eta mah lauk arawana mah teh mahal teh meulina teh. Yang asaan lah. 15 juta hiji. Lauk hias. Oh. Cicarawa dibakar geus ya. Jing minta roti bakar eta jem. Roti bakar. Heeh. Roti nama sia ngabakar maneh gitu. Bakar. Inga ampun jeung si jem. Ya Kang mah jadina rupa-rupa yang roti bakar sagala. Nah, kudu naon atuh nu beunghar mah. Dungun sangu mah nya naon we kadaharan mah ulang sagala yang roti bakar naon. Nah yang ieu ah. Aduh si ijem. Naon Kang? Asugan teh susu teh naon mun semut hasem. Naon cik eta? Anu mana? Ieu dina gelas naon teh? Oh eta mah apu. Bagus kitu agung. Kunaon diinum bae eta apu menang ninyu. Moal korodok ke pejit aing. Kenaon itu kan minyak apu. Kenaon nyo apu ai mane jem. Da keur wedak naon daun. Tugan we pipi uing moyodok. Ampun cing ai. Hayang ieu barang dahar lah tang ari kieu teh. Itu pangalakeun cak-cak itu jem. Itu cak-cak. Itu cak-cak nu naplok dina kaca ala. Jangan ah. Ais belegug. Harta barakan. Ampun cing atuh. Segala didahar eh. Aing teh pan ngaji teh ka Buta Terong. Kang cenah oge ulah awuntah teuing cenah guru oge. Cek si Eyang. Cek eyang oge cenah ulah dipake awuntah idunya teh dunya batur cenah. Heuh nyata nu batur mending beakeun. Ulah eta teh ulah dipake. Naon ni? Hakaneun ieu. Orek kayana beusin ke urang kumaha ke dipanglog urang ku eyang. Moal mah ke jeung ngawadalkeun itu ieu aku tanggung jawab aing moal.
ilawane ku aing buta terong-terong wae dicetrok dicoekeun kana samal ku aing. Ih, Heeh. Nah, kana anu ngadeheman oge ngadang. lain eta anu geus nawar teh geuning sawah nu lebak teh saha teh nu rek mulina teh? Eta, Heeh. Sata jenta. eta taman nu nawarna ndek cangkir. Ni cangkir. Oh, cenah nawar. Lain meuni bogoh-bogoh teuing maneh ka ni cangkir teh. Aduh dah meni deunggeuleun we kada beuteungna. Koran. Heeh. Koran ada koran. Nah, Kang, rek meuli koran. Ka dieu jang. Meuli. Meuli ka dieu. Bara duit sapaisan. Kang, Kang naon sih? Hah? Eta. Koran nih berita anyar ya Kang. Bade koran. Cing tadi berita naon pamasakeun heula dirinya. Gelas rag-rag tak kenteng. Naon cenah Kang? Ya berita anyar cenah gelas cenah ragrag tina genteng. Eta sanu nyekalna nya gelas. Teuing. Pikiran rakyat Mitra Desa Galura koran koran. Aduh. Sepan sampe. Oh, lain eta mah serbaguna nu dagang teh. Heeh. Eta tukang koran ka lembur-lembur nya ini. Heeh. Kang bade koran. Bade ka dieu. Ka dieu ulah nu asak teuing we. Emer sisiuk. Kaca. Nah jiga nu wawuh teh jiga urang mah hayu. Wawu. Akang bade wawu. Cing jang mah share setum. Ampun. Wah tuh ka dieu tuh tukang dagang rek meuli-meuli atuh. Ayo si teh nu dagang teh kumaha teh teh ongko nawarkeun koran aya nu asongkeun blek kerupuk. Alah, asa diingetan. Eta anu kabarita 8 poin can mayar. Naon? Eta mah saya Husein di Sadaman. Can mayar teh 8 poe ayeuna abi bade setor. Apa akang teh beunghar. Hah, nganyuk teh nganyuk. Da ieu duit teh teu meunang dibagi-bagi, teu meunang dibelikeun. Cek saha? Cek nu gelo. Ih, eta akang kumaha sih? Atuh panjang teh cek eyang. Ya tuh. Mangga jang. Itu eta tukang koran. Ah, da eta mah lain tukang koran nu rada gelo. Kagegeloan teh kudu ngirung. Kurang dua-dua. Ampun, aing. Kayak urang lo beunghar meureun nya Kang loba duitna tukang dagang meuni sing pereda. Pak. Ieu aya telepon, Pak. Ti dealer. Aduh. Punten pas harus ditakolan tuh. Coba angkat berapa? Diangkat teh. Poho deui aing ngajam ieu mau ngangkat telepon teh. Halo, bisa bicara dengan Pak Sunanar? Oh. Halo. Di sini. Siapa Sunanar bisa bicara di sini? Saya dealer. Bagaimana puso? Oh, kreditan puso. Bulan hareup we. Eta mah nu gelo teh ngawirang aing teh mah. Tuh akang nyokot naon Kang dealer. Ampun teh. Uing teh kieu ijem nganyuk dealer ka puso. Meni dibeja-bejakeun wae. Aduh. Ampun teh angeun ka dieu keun tu ijem. Oh eta aya angeun. Nya naon ieu itu. Angeun beurit. Roya. Aduh. Nya nu beunghar Ampun mah teh aing. kudu sagala dihakan. Alah. Ayam. Mun misalkan ditawarkeun ka aing itu dunya tawarkeun ka aing kabeh. Beda-beda teuing. Sadunya tawarkeun. Nu gelo teh nu ngaliwat teh wakeug cenah dijual ka aing. Dina teh kaup aing maju. Misalkan ditawarkeun antena balikeun deui ka tu parabola nanti segala rupa ge. Lodok balik. Ampun deh aing. Ani ka nyarekan tukang dagang. Oh, jam aing teh penting ke teh rek dicampur. Usaha. Ku buta terong teh ya. Jadi pileuleyan bisi, ya mah bisi dewek tulus dicampur, bisi teu meunang naon teu ngahampura ka aing eta buta terong. Jadi bisi pae aing da geus rido aing. Engke akang teh dibawa ku butanya. Heeh. Kapal.
cing eta make plang itu tuh plang beureum di luar teu meunang dagang ka dieu gitu tagning puso weh nya Bakso puso. teuing atuh aduh ampun Bapak udah jerona sapi. Aka ada ku si laing jam eta na munan bodas naon Wis. nah ada mana teh karek 18 tahun geus wisan gitu Ieu naon sih nu bodes kembang atuh kembang galuh. oh syukur Da kudu ararane ieu mah sagala dipake. ini pangmencetan geus urang ka kamar heula sakedeung urang bulan madu Oh. Aya
angin-anginan sengit Cing saha anu miheman urang celia urang hirup babarengan hirup babarengan hirup buah kopi buah mangga wah ngopi wah dipetik na hiji-hiji hiji pasari dipetikna abdi mah alim diganggu badat tumut kamu kanu hiji Bade tumut kanu hiji Bade tumut kanu hiji kincir lain kanaregang mangkar silih kunaon teu dibenerkeun naon tadi benerkeun kunaon yeuh tadi benerkeun keur ngait kana saurang mamah eulis kunaon teu didugikeun jam si horeng nyarelek ti isuk ayeuna geus tengah poe ayeuna geus sore deui meureun tereh peuting urang teh tereh disamper ku si terong Malam ieu teh. Terong naon terong. oh buta terong teh kapan ayeuna terek menta wadah Lain cenah nyugu ayeuna. oh geus meuli rampe geus meuli eta naon teh geuning paragi ngukus teh Menyon. wei teu meunang aduh Nya eta teh aduh. heeh Manyun. Anu gareng gade sileing geura gade sileing Lang malikeun rajak. lain ai dewek beunghar teh sia mah serengeh kunaon sih teh Jadi si gareng mah da suka teh digawe manehna. heeh nah urang sia teh jadi sisirian kitu ka dewek menyon Ieu ai salah reng ai keur mah beungar mah pan. menyan kitu sia Menyan. nya jadi wayahna dina lebah dieu ijem oge areng Ya. bisi dewek peuting engke teu bisa teu bisa ngalawan kasih terong da si buta teh geuning jadi wayahna gareng tuluykeun si ijam teh ku si laing Kumaha teh maksud akang cing jelas. apaan dewek teh ngaji Waduh, Kang. Kuring teh tadi nama bunga. heeh Di beja-beja ku kuring kata tanggal lanceuk kuring nu ngaran cepot ena jadi beunghar. si laing dibejakeun ku si laing Da kuring teh nyaho saeutik ge akang ngaji nya teh beunghar teh jiga tetangga kuring kan sabeula beunghar ngadadak sarua jiga akang. heeh Ai tetangga kuring mah lain ngaji. naon Keur moyan. heeh Pangangguran ngorehan taneuh. tuluy Aya kuningan. Terus dikorehan. Imana teh di binong. Eta ngorehan kuningan ti binong nepi ka Cicadas. Dina jero taneuh kabeh loba Kang. Jadi beunghar ngadadak. Nya, yey. dewek teh ngalamun ieu teh euy ngalamun pika sirieun kudu kumaha sirina aing Yey. Tah jadi urang teh teu satuju lamun akang ku jalan ledrek. ledrak si ledrak model kitu disebut ledrak itu Ai akang di beunghar jalan medok atuh. Untuk jalan bersih. cak kumaha pandangan si laing jem dewek kulantaran ayeuna buta terong geus loba ngirim harta kakayaan ngirim kehadian wae ka dewek jadi mulang tarimana teh ngorbankeun moal dulur moal si jem ngan dewek ge mere korban sorangan Oh, eta risiko Kang. Lamun akang ngorbankeun dulur, sajabana kebeungharan moal maslahat, dosa saumur-umur. Auzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Gusti Nu Maha Agung. Muga-muga abdi ditebihkeun tina sagala rupi godaan setan anu rukutuk. Duh. tong ngeureuykeun agama reng Tah. Brai kuring cangkuk kumaha Kang? jadi muga ditebihkeun tina godaan setan anu terkutuk Lamun kitu akang ilmu lilin. Kabatur bisa nyangan sorangan leeh.
Akang kakuringalingan gini akang sorangan teu eling. Oh jadi siling teh mancing ngomong bieu kitu cek ka dewek. Musep. Cenah naon tak kitu reng. Ayeuna pikir ku singna mending si Ijem wae wadakeun. Ai cek kuring mah Kang. Cek deh ke mending si laing reng. Anu san sigare. Kang, cek kuring dunya moal rugi leungit Ijem hiji. Jadi Balik-balik kanan aya Ijem da reged alam. aya gitu. Ngareged kumaha? Ilangkeun sama sekali. Di bumi hanguskeun. Oh di bumi. Di bumi teh dihanguskeun. Ari ayeuna huntu geus hangus, tinggal awakna kabeh. Sanggeusna awakna beak tinggal irung pegek. Ai irung pegek mah urang Kang. Yo, urang piraku kudu korban jiwa. Sedangkan urang mah awewe teu nyaho naon, urang mah teu nyaho meunang naon, teu nyaho meunang naon. Penting nama nyaho beunghar. Kuring nyaho si akang jalan kotor kusabab ece loba ting tungtutan kana jadi salaki. Tuntutan mah. Nempo tetangga meuli video kasurupan. Eta mah atuh pamajikan si Akep. Jadi kusabab ece ngarongrong kana jadi salaki, ece lain nunjang, lain mere spirit, tapi ngarongrong terus-terusan antukna salaki aral, tungtungna ngaji buta kabul, buta hejo. Terong buta dihakan. Tak terus ayeuna urang kudu ngomong kumaha ieu? Kudu ngomong main cuma tak. Jadi wayahna ieu menyan belum nya. Tah pasti engke teh eta si buta teh bakal datang. Oh lamun menyan di bulan buta bakal datang. Bakal datang. Kayak malam naon we da asal meuleuh menyan. Ayeuna asal meuleuh menyan we. Jadi buta terong teh datang jika nama rek nagih. Sabab kasanggupan dewek teh dina tanggal ieu poe ieu jeung peuting ieu. Akang teh kudu sieun. Kumaha teh carana reng? Akang moal disebutkeun lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Teu meunang teh jalir ka papada manusia. Ayeuna akang kudu sadar makhluk nu pangmulia-muliana manusia. Nah akang make kudu sieun ku jurig. Pikir ku akang. Ini pikir bolak-balik mah bener euy, bener euy. Nah, agama teh lain gugulungkeun nungkul. Kulik. Agama teh pigaweun. Pigaweun bener. Nah, akang teh kudu sieun ku jurig. Ieu jurig ieu. Teu kudu sieun, jurig. Can datang dan acan. agen cari soal. Ai panyaurang teh itu jurig. Asbak sama jurig. Jika jurig. Jadi panuhun akang teu kudu sieun. Di mana datang jurig, akang langsung nangling. Lan pegang perang wijene. Perang wicenet. Bener. Singlar kapria tangkis Denira melesak nyuduk. Suduk gengerong jurig. Jadi disuduk gengerong jurig. Suduk. Loba awur-awuran euy. Tah, kitu wadeke lah. Cik urang makang, sing tenang Kang. Enak kuring rek nyebutnya, kuring rek ka Bandungan. Seolah-olah di dia jelema sesat. Bener. Seolah-olah di dia dengan opat mata. Mata akang jeung mata Ijem. Mata kuring rek nyebutna kolong kursi. Bener, mata wungkul. Mata wungkul. Jadi tidak naon saing lah. Sagedeng deui ieu euy. Kang mere tanah. Hah? Mun jurig rek datang mere kode. Bae carana. Biasana mah sok belum menyan. Belum. Ayeuna boleh ke? Angga keunta. Sebelah kanan. Bombat obat batuk. Batuk alatan alergi. Batuk alergi. Batuk godro. Batuk gangsa. Batuk alatan lobati ngaroko. Bombat ubarna. Bombat ubarna. Produksi KB Parma Indonesia. Bombat.
sakit kepala, Prokol obatna. Prokol obatna. Obat flu tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol. Emut antep nama istinan Pandana batas talangan Pegang epes Nengkum tangan rada keung puting tak dengekeun. Ustahe meureun waktu nanya kangna. Taun incuing geus disada. Kica-kica geus babau. Sugan namun datang mah eta si buta teh Kang bageuran sugan. Hah? Bageuran. Wow. Olo pangulikeun. Jara rempe sato ngaganggu suara aing. Sakarara uji. Si gareng ngadon kerek itu. Unduk punya sasa gede-gede. Baik tanggung jawab aing ijem moal jadi wadal maneh mah. Kang we karunya we ka kuring Kang. Diraku kuring diwadalkeun Coba eta mun karara uji. Dah. Mana eta? Cicing tong sieun mana ijem. Ijem. Nyumput tina keler sia. Gitu. Nyumput tina keler. Kasukuna heula bebaskeun heula tak kana keler. Hulu kana seeng. Keruban wae kudulang. Coba eta wiki deket wae duh. Tidid. Iya buta, itu bisa ngagerem secara dalam itu bisa eueuh. Pan urang mah pan gitu, ieu mah cek dewek tidid. Kadang-kadang numpak motor meureun. Ieu teh eyang buta terong teh nun. Bener, Pot. Sumuhun rupina parantos waktos nasim kuring teh ayeuna teh bade dipapageun. Maneh kudu ngawadalkeun dren. Dren gitu kan. Puting ieu. Dren. Geus siap. Parantos. Syukur. Ha. Nah sirina hahaha. Jigana komik. Kang ibu teh bisa seuri. Teu bisaeun. Sabab ieu butana sok ieu minum maca komik. Dieu teh dewek teh memeh ka dieu teh Pot. Kemana Di heula? dokter gigi heula dern. Terek operasi sihung. Heeh.
hayang dileungitkeun ameh naon ameh leungit ameh leungit cuntuna sihungna nuhun atuh kumaha ieu teh nah anu bade dicabut nyawa teh ijem atana pisim kuring bohong Kang buta ieu nya Ari kuring we nya Kang ari nyabut mah gampang pot nya ke ari sora buta sakit cukup teh pot cekap sakitu rada pikasieun anu edan pot kulan engke mah ulah meuleum menyan ari nyamat eyang teh meuleum naon meuleum sate meuleum belut eta oge mitoha abdi rek dibeuleum nanging nya kitu sabab yang teh geus mengsir-mengsir bebalik pikir teh pot oh ieu yang buta terong teh bebalik pikir ayeuna mah rek usaha nu karong teh kana angkutan kota pot bener itu dupi yang buta terong uninga naon uninga naon anu di jerona peot di luar hejo nu di luar peot di jero peot di luar hejo naon teh yang keula tidid wah taluk pot taluk yang taluk nya saya pami taluk mah eta teh nini tumpak angkutan kota ha tak kitu seuri teh geuning pot mana wadal teh lan dek orok erek budak sakola dedek si ijem dek maneh kuring we yang buta terong moal dikayangkeun heuh eta mah leg-lege ku eyang saha abdi besok atuh pot ka dieu malik ana mah kieu we eyang buta terong heuh jadi abdi teh kulantaran hayang keneh hirup ayeuna ku eyang buta terong rek dibateus nepi ka dieu heuh cing aya ras-rasanana we eyang buta terong tah abdi teh gaduh artos ieu teh dilebetkeun kana korek api ku abdi teh mangga ku eyang buta terong geura buka dina jero korek api teu kirang sareng teu langkung aya panginten 6.500 nyuhunkeun kabijaksanaan anak buta terong we ieu korek api teh parantos dieu si artos muga ku eyang buta terong bilih era mah nyanakna api-api uline heug dijejak heula nyangakeun kitu buta terong pan beunghar mana teh duit ti eyang so ai kitu nah pot dipake nyegok di kader eyang oh bilih eyang teh boga ongkos ke balik kana angkutan kota ke teu mimiti lieur teh teu berbah dieu ya tong lieur maneh atuh da ieu mah lieuran pot tong nyarita wadal ah keung eyang teh ieu ditampi naon teh ieu dina lebet korek api ari kahadean mah da pas ku eyang nuhun atuh lamun di ku eyang mau diterima kurang dicokot mohon Kang ieu tah ieu dulur eyang ieu motok irungna ge gede buleud si gareng nya sumuhun dulur mana itu si gareng gareng teh itu sugan teh wakil eyang ari taun iya Kang eyang teh iya eyang teh sok dibere duit dina korek api mah meureun eta mah buta terong nya ini buta terong lain jelema nya lain da anu resep kanu karar itu mah pagawean buta eta mah buta teh poek gitu teh nyawa dihukum gitu teh eyang buta terong ari maneh teh sieun ku eyang henteu urang tadina keung ayeuna mah ayeuna meresep ka eyang teh eyang di chat diko mata eyang teh cek eyang gerek balik pikir ngawadalkeun jelema teh eyang teh loba musuh ayeuna mah mun anu munjung teh wadal teh ku pak serupaning papaisan pais naon pais impun pais Ismail bisa gitu tuh eyang kaleresan di dieu teh aya buntut cak-cak mana tuh eta mah nu kitu mah ngeunah mah diurab itu teh buntut cak-cak atau mik kabel ayo kabel eyang eyang bade beakeun bahan
Wis. Moal ari beakeun mah Ngan eueuh pikaseuyeut. tah we tentu na teuing.